Yuk kita masuk ke bab ke-28 capek ngaraksa kana parabotan nomor 204 dugikeun ka 211. Wahid Isnani Salasah. Muridku dosa kanyaah kana parabot madrasah pek tertibkeun sing merenah kotor gewat beberesih mun anjeun gagabah pisan parabot dimomorekeun akhirna matah nyapekeun ka guru nulis dina bukuna sing berseh kajeng alusna jeung ulah curat coretna kawaca cakar hayamna jeung ulah sok disosoe mun buku nu berpaedah da kitu teh ngamomonya kana duit teh awuntah jeung buku ulah diletak kuciduh meuni camutrak da kitu teh laku jelek mataku batur diledek santri kudu merhatikeun kana pena rejeng pulpen sing tarap ti dina neundeun mun leungit kokot tetengan kitu buku perhatikeun jeung kabeh paparabotan kitu laku anu sopan jeung jadi murid teladan mun buku aya salahna tong dipupus ku ciduhna kudu perhatikeunana ku pamu